Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru nu dihormat kucing goreng. Rancangan nu dipikirnya aku sing goreng. Dina tangan ieu sing goreng bade biantara kumaha cara ngajaga lingkungan sabudureun lingkungan urang. Bapak sareng rancangan upami orang hayang sehat lahir jeung sehat batin, sadayana kedah dijaga diri urang nyalira diri jalmi-jalmi nu aya di sakitar urang, oge kondisikeun jalmi-jalmi nu aya di luar lingkungan urang. Nyaeta jalmi-jalmi nu aya di luar lingkungan pribadi urang. Ngajaga naon? Ngajaga kasehatanna jeung kasehatan lingkunganna. Kumaha cara ngajaga lingkungan jeung awak urang? Anu kahiji, kedah di tetanan nyaeta ngajaga kebersihan, contohna tina runtah-runtah nu numpuk jeung motos jadi biang panyakit. Nu kadua, anu kedah di titenan nyaeta kebersihan awak urang, contohna mandi nu bener 2 kali sapoe osok make sabun kitu wae biantara tina abdi. Janten dina tema lingkungan awak jeung lingkungan sakitar. Jika perkawis runtah-runtah jeung mandi nu benar. Mudah-mudahan eta tareka teh bisa ngalantarkeun urang tetap sehat jeung sarea-rea. Hatur nuhun kasadayana sareng perhatosana. Hatur nuhun ka ibu bapak guru sareng rerencangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.